Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di pamiarsa dina acara dongeng Sunda garapan Kang Wawa anu nyanak carios judulna Halimun Cinta rekaan wargi Ka Iwan wilujeng ngabandungan. Peuting eta langit katinggalna poek ngagantung. Angin anu asup tina jendela kamar Lena karasa tiis, tapi teu sanggup nenangkeun hatena Lena anu ti tadi keur teu puguh. Pikiranana muter teu eureun-eureun. Caritaan Yani ngaganggu dina hate Lena. Anu mana cek Yani, yen mira apal bapana Lena teu nya tujuan hubunganana jeung Tanu. Ti tadi Lena terus mikir, munang ti mana mira bisa apal kitu? Padahal masalah kulawarga ieu can loba dipikanyaho ku batur. Beuki di pikiran, beuki hate Lena jadi semusieun. Aya rasa henteu tenang anu hese dijelaskeun. Leungeunna tuluy ngarawel HP di luhur kasur. Rada lila Lena nutup ngaran Tanu dina layar HP. Hatena deg-degan. Lena ngarasa sieun lamun Tanu geus robah. Sieun lamun Tanu geus kapangaruhan ku omongan batur. Tapi tungtungna telepon HP teh diteken oge. Nada sambung kadenge sababaraha kali. Nyambung atuh. Nyambung ceuk Lena dina jero hatena. Nepi ka akhirna sora Tanu kadenge ti belah ditu. Assalamualaikum Lena. Lena ngusap panonna heula. Lena nyoba nenangkeun dirina samemeh nyarita. Waalaikumsalam A. Aa sehat? Sora Lena tarik lalaunan, nahan geter dina dadana. Alhamdulillah Lena. Jawaban Tanu pondok. Teu siga biasana. Biasana mah Tanu sok langsung nanya rupa-rupa. Sok hariwang lamun Lena nalepun peuting-peuting. Tapi ayeuna sora lalaki eta karasana jauh, tiis. Aya jarak anu ujug-ujug muncunghul di antara maranehanana. Lena nahan si panon anu rek murag. Punten Aa, upami kaayaan ayeuna janten rumit kieu. Tapi Lena hoyong Aa tetep tenang heula. Urang ulah kacanak emosi. Ditungtung telepon sababaraha detik taya aya sora. Anu kadenge ngan napas Tanu anu berat. Tuluy Tanu nyarita lalaunan. Tapi unggal kecapna kawas peso anu langsung nusuk kana jantung Lena. Lena kuring moal bisa tenang. Kecap eta jedug. Hate Lena langsung ngageleger. Sapertosna urang langkung sae patebih bae. Sajongjongan dunya Lena siga eureun muter. Leungeun anu nyekel HP langsung tiris. Panona melong kosong ka hareup. Hatena kawas aya anu nyekek pageuh pisan nepi ka sesek napas. Lena teu langsung bisa ngajawab. Aya nyeri anu ujug-ujug nyebar dina dada. Nyeri anu can kungsi karasa samemehna. Ujug-ujug dina pikiran Lena langsung muncunghul hiji ngaran. Nyaeta ngaran Mira. Bisa jadi Tanu geus kapangaruhan ku indungna. Jeung saha deui anu datang ka imahna indungna Tanu lamun lain Mira. Awewe anu tiba heula siga teu rela ningali Lena bagja jeung Tanu. Lena nginget deui cara Mira neuteub Tanu sababaraha waktu ka tukang. Sanajan nyaritana biasa, tapi dina panonna aya hal anu teu bisa dibohongan. Aya rasa hayang miboga. Lena narik napas panjang. Dina jero dadana ayeuna campur aduk sagalana. Ambek, sedih,
kuciwa jeung rasa teu narima anu ngagolak. Sabenerna Lena hayang nyentak, hayang nyarita kasar ka Tanu. Nah sangeunahna bisa robah kusabab omongan batur. 3 tahun urang silih cinta, ayeuna rek dileungitkeun kitu bae. Tapi Lena nahan dirina, eta ukur nyarita dina hatena. Lena teu hayang obrolan dina telepon robah jadi pasea. Sanggeus jempling rada lila, Lena tungtungna nyarita deui kalayan sora anu ditahan sangkan tepegat teu kuat tina nahan ceuri. Kumaha aa? Urang kedah patebi. Kalima eta kaluar lalaunan pisan. Tapi sanggeus kecapna kaluar, Lena ngarasa hatena malah beuki nyeri. Kawas keur maksa dirina ngucapkeun hal anu sabenerna teu hayang dipercaya. Ditungtung telepon, Tanu teu langsung ngajawab. Jempling lila pisan. Sarta unggal detik jempling eta siga nambahan tatu dina hate Lena. Lena neuteub kana lantai kamar. Panonna mimiti base. Lena ngadenge sora napas Tanu anu berat. Siga aya hal anu keur dipendem. Terus Lena nyarita deui. Sorana ayeuna mah mimiti ngageter. Leres, aa hoyong patebi. Terus sora napas Tanu kadenge deui siga ngaheab panjang. Kuring teu apal Lena, kedah kumaha? Jawaban eta malah ngajadikeun Lena beuki teu tenang. Sabab lamun Tanu bener-bener teu bogoh deui, meureun Tanu bakal nyebut hayang pisah. Tapi ayeuna sora Tanu malah pinuh ku karaguan. Siga aya hal anu disumputkeun. Jeung eta anu matak Lena tambah panasaran. Aya naon sabenerna? Nah ieu kusabab indungna Tanu atawa aya rusiah sejen anu can dipikanyaho ku dirina. Lena nutup panonna sakedeung. Lena sadar lamun ngan ukur ngobrol dina telepon moal aya jawaban anu jelas. Tanu siga nahan loba hal. Sora Tanu henteu siga jalma anu benci atawa teu cinta deui. Aya hal anu keur diperjuangkeun dina jero hatena. Aa, kumaha upami langkung sae urang pepenak bae? Ceuk Lena nyarankeun ka Tanu. Tanu jempling deui. Aa, punten. Lena hoyong terang anu saleresna. Lena moal kiat upami kedah teras ngemutan nyalira sapertos kieu. Angin peuting niup hordeng kamar lalaunan. Hate Lena deg-degan nungguan jawaban Tanu. Sababaraha detik ti harita, Tanu tungtungna ngawalon ku sora leuleus. Muhun atuh Lena, urang langkung sae pepenak bae. Sanggeus telepon di pareuman, Lena langsung neuneun HP dina luhur kasur. Lena lungguh bari neuteub kaluar janela. Langit masih poek, tapi ayeuna hatena leuwih poek tibatan langit peuting. Lena ngarasa aya hiji hal gede anu keur disumputkeun. Ku bapakna, ku indungna Tanu, komo meureun ku Tanu sorangan. Jeung peuting eta bikeun kahiji kalina Lena ngarasa sieun. Sieun lamun papanggih engke bakal mung dugi ka dieu saheulaanan pamiarsa dongeng Sunda ti Kang Wawa anu ngaguar carios Halimun Cinta rekaan Wargika Iwan. Hatur nuhun tina perhatosanana, tepang deui dina sambungan salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.